Tak budak nabrak aing tak. Budak mana bos? Iya nabrak aing. Ya apa ini tadi dia? Wah saya tadi di tuh. Di mana? Di belakang. Yuk. Yuk. Ya babaturan ya deh. Babaturan Tapi miluan naon? Ngogo, kape ngogo. Diuk, saya diuk. Siap kudu hati-hati manyut motor. Anu keur kamar ieu. Heeh. Beleh tak bujur aing teh anu sia. Dekat tingali. Bingkai deui, dengekeun. Bingkai deui, kabeh. Dengekeun lamun maranyut motor sing aturan. Noleh. Tong balangah. Sing hati-hati. Nangtung. Nangtung kabeh nangtung. Iya kan. Nangtung. Mundur. Sebutkeun geng aing 3 kali saya nyok geng aing teu. Geng naon? Geng Bangkok. Geng Bangkok. Heeh. Maksudna kumaha kan? Pokoknya sebutkeun 3 kali geng aing. Geng Bangkok, bodoh 3 kali. Ya, ada bor atau sing ngejek. Buru. Geng Bangkok. Bari ngajeng. Bari ngajeng kieu. Belah dia di nu lega. Terus. Ya, tanyokeun aing. Geng Bangkok. Itu tak, bro. 3 kali. Geng Bangkok. Terus Geng Bangkok. Geng Bangkok. Geus. Geng mati aing. Lamun marawa motor, sing hati-hati. Taat aturan. Entong balanga. Nyangkut nyawa masing-masing, bikin keselamatan diri pribadi. Jangan arti tuh omongan aing cingane. Awas ya. Naik. Hati-hati manyut motor. Yuk galaknya nya. Yuk kan terkela teh ketabrak jot. Kang aja. Ayo. Angkatkeun. Ya siap bos. Banyut motor aku sia. Siap bos. Jelema. Oh anu rada pendek. Anu gede saurah. Nya ningali bieu teh ka dieu nyarekan abdi. Oh bil nu tadi nyarekan Dia murinya nyarekan di dieu. nyarekan di dieu cenah naonan di darieu cenah. Nama katna? Tadi mah boleh ditutup, Ieu keur naon? Awas, ieu tong nolong-nolong teu bener. Ya Kang. Sing karunya, ieu tong nolong teu bener. Ulah awas ka kabeh. Ya. Awas, ayo. Ya, ayo. Yuk. Maju. Terus. Turun hati-hati di jalan. Ya. Pak. Halo, Assalamualaikum. Salah. Terus di mana, Pak? Abdi we di kecamatan eta. Oh. Kawasan Ayam Mingon di kecamatan. Oh, mohon. Ya nuju naon ye? Biasa we, Pak, nuju ieu ngamankeun jalur jalan, ieu kan saya liwat gitu. Oh ya siap. Mudah-mudahan lah saya kecelakaannya. Ya, amin. Mudah-mudahan saya kerusuhan tapi oke selamat sadayana lah. Amin, mudah-mudahan, Pak. Ya. Bantosan. Siap. Oh, mohon atunya abdi bade Mohon, bulan heula. mangga Bapak. Hati-hati Pak. Ya, Waalaikumsalam. Hati-hati Pak. Hati-hati Pak.
Break aing. Ini kecil nih aing motor. Buru. Bagong geng batuk bagong. Telepon nggak bisa elan. Duluan si Purung aya wuh. Oh siap. Kalau nggak jedog aing nelpon heula. Lang, Asia di mana goblok-goblok teh aing keur ngudak si Pulung. Buru ka dieu. Buru. Ajak si Ombak. Nil, dieu. Aing capek, Bro. Ngejas. Lah buru aing capek ye. Buru sih sok loba tanya. Aing keur ngurus Pulung. Cedok sia. Pura bos. Buru. Aisyah leleda ting sia di mana kene goblok ting. Buru. Gimana cek bos? Sia kitu we. Udah atuh. Bos. Siap. Gua dah leha tah bisa isi Pulung ka di buru. Siap. Nil, Ya bos. udah ke motor. Siap bos. Jangan jelema eueuh ka pani sih. Mas. Si Pulung. Oh bener bos. Kading itu kading. Siang nyuruh air tuh.
Ya. Mana bengkel mana? Laporkeun ka Kang aing. Iya. Cek langsung tarik dia. Buka bajuna. Ketek sih kau ini, ha? Ampun. Aing ge. Yang diparut mah gitu. Oh, siapa? Mana ke siapa? Oke, ku aing laporkeun salah. Laporkan, ha? Nih, buru-buru. Yang dibarut. Ayo, orang siksa nih, siksa, ayo. Aing kemana si Pulung? Long! Lompat ka mana nya? Ya badi dia mah sinyal goreng dia. Sinyal. Aing mah anu melang mah sieun cara ente kamari siksa ku si Bangkok. Udah kitu nya. Aing perasaan teu ngeunah ye. Aing kamari keur cicing-cicing teu puguh-puguh digerebek we. Duh, dewa sinyal eueuh di dieu mah. Sia tadi neangan ka mana? Aing mah tuh aing geus dikulimpek di ditu teh tuh. Kayu tuh geus kulimpek Can can. Aing jeung si Buli ka ditu. Jarot ka ditu. Neangan. Geus aya nomor telepon aya luhur lah. Coba telepon heula. Telepon coba Kang Ayaluh ya. Aduh aing melang sieun cara sia disiksa. tadi. Heeh aing. Dong. Kakak tong aing telepon lah Kang aya lu. HP-na teu aktif da sinyalna tuh Soalnya tadi di dinya biasana di dinya kan parkiran tapi tadi eueuh nyerot. Tah. Cicing geuleuh tuh aya lunya mu. Assalamualaikum. Kang. Lain si Pulung teh kapanggih wangi. Duh di teangan aya tadi teh udag si Bangkok. Kadi Si Jarot geus kabelah ditu kebelah tongo. Urang geus ubek Si di kaburu dieu. digegel bitisna gitu. mumpung aya sinyal. Heuh Kang buru kadinya Kang duh paur disiksa urang mah sarupa. Paur digegel bitis. Dia urang disaung. Disaung di sisi jalan di jero. Hah? Burukan. Iya Jarot geus aya da. Ieu. Kang, burunya yang ada goan di jalan, si jalan pokoknya mah. Di dia sinyalna ada goreng. Siap Kang, diantos. Siap. Kumaha ca? Rek ka dieu langsung. Assalamualaikum. Rek ka dieu langsung. Si Bangkok aing ada. Singkeun. Aing ada. Kapanggih ku aing. Rikeskeun pokona mah. Kakapok teh si Bangkok. Leuheung di lamun naon? Namun tinggi punya. Sakit kepila. Kapanggih ku aing. Dan udang aing kamari. Coba lek bari nungguan aya lu urang rada slowkeun heula ya Gitar. pikiran. Gitar heula tah. Dia dibawa. Nyanyikan heula lagu ciptaan telek. Aduh. Nah, henteu lek eta coba pales teh. Rot aya lu bisi kaliwat. Awas lo coba. Dah henteu lek. Nah, geus menang teh akeun lah. Long! Aku mencintaimu dan aku pun tahu kau mencintaiku, yeah. Aing sok disiksa we. Itu power nama kitu. Aku bahasa sorangan. mencintaimu dan aku pun Mau serot. kau temuan coba kembali itu Rot. Mencintaiku. Aku mencintaimu. Eingnya budak urang mah kos kieu moal ka babaturan teh urang mah teu geunah hate da. Geunah hate. Babaturan saurang itu. Bahasa urang teh. Dan dia kan tuh si pulung teh tadi udang ban. Gala eta kumaha caritana si Pulung dudagna dudag usaha. Tadi teh nelpon sama ka urang. Mana teh keur di parapatan. Keur markiran ngatur jalan. Tah, nelpon ka urang teh. Do nelpon nek Di udag-udag ku geng
Bangkok. jika nu enak ieunya. Aya tepak kokosodan lagi Kang di ditu tuh. Di parapatan mah. Di ditu. Di ditu. Oh di tempat biasa. pertigaan teh, Pertigaan. Kurang kini palusur teh tempat kokosodan teu kapanggih. Jarot muda gebelah ditu. Coba telepon di mana? Nyata sinyalna goreng. Mata ka akang ge bieu aya sinyal teh. Luplep ka Kang teh. Plep. Cikeun ge bubuhan aya sinyal ngait. Urang makang sok for juga urang kamari disiksa. Buat diculik geng Bangkoknya. Kita tadi lompatna ke mana? Ke kebon, ke data di telepon ke urang mah di kebon. Tadi itu teh mawa Ari urut kokosodana mah di ditunya. Ngar bakal lempeng ka itu Kang tuh. Urang susul ka itu, urang teangan. Susul ka itu we. Yang bawa kaluang Ciborete kadinya tuh. Heeh. Urang sok power. Hok akang Semuanya. dibayar. Ciborete. soalnya urang susul we Kang. Pintar ngabut. Yang teh kepangu, ayeuna. Siapa kamarana? Siapa kamarana di tungata tadi? Waing. Waing dihukum. Pusap 10 kali. Ayo buru-buru. Capek aing. Aduh, tenaga. Dia kata tadi ku aing ditungguan. Deleh tah geus beunang. Oh, halus bos ayo. Kali dia urang ubek di dewe. Urang ubek. Long. Tadi ieu da lumpat lagi. Tadi ya Long. Isi salah. moal Kang moal salah. Aduh motor aing goblok. Ka dieu. Da tadi lumpat da ka dieu tadi teh. Cukup kuruan. Di telepon aktif teh. Long. Golong. Naik di pungu. Ayo. Naik. Naik heula di pungu hayo ku aing. Boroan Sok. kada tarik. Sok. Tong segala naik nonton lah bisa cilaka. Sok buru-buru. Sok boroan. Long. Ente ka dieu, ente ka dieu. Ente ka dieu. Turunkan. Aduh, carot itu pada baju na weh. Heuh, baju si Pulung. Bebek goblok no. Baju si Pulung. Bebek. Aya lu. Bebek tuh mah. Kang. Kang, eta baju na di luhur, Kang. Lah ieu teh. Tuh, Ganeng Sembeli geus kage ngeloan. itu tuh baju si Pulung. Deung eta mah. Si Pulung pakai baju gitu. Pulung. Duh, aing mah ieu. Baju si Pulung do begitu, Kang. Aing mah aduh, aing. Pulung. Mewah tong ceulik. Aduh, aing. Nah, iya di situ teh. Sudah mewet nonton. Nah, itu baju si Pulung tuh. Aduh, aing si Pulung. Awewe. Ayeun bro. Geus lain baga aya si pulung mah. Sia CS aing seteh. Aya teh CS Wae kurang lakon. Terus aya. Pulung. Si Pulung kemana aing mah? Pulung kemana? Si Pulung na kemana? Terus ngaruas. Lung. Lung. Wah, iso. Dumuk, itu dumuk. Naik. Didi itu bener tuh. Didi sok. Geus jadi geda lumpur. Sok. Aduh di mana ya kudu nama telepon lah ya. Barudak geus radeueuh deui wae. Segala diudag-udag si Bangkok mah. Halo.
Assalamualaikum. Aduh di mana? Oh, pamit ya sama ka dieu heula. Ya orang ngobrol yang milarian sepulung di udak-udak cek kadinya ka Ciborete cenah manging angker dan didinya teh. Pami ieu mah ka dieu we heula. Mohon. Ayo, Assalamualaikum. Mana Kang? Si pulung dicarulik cenah udak-udak jeung Bangkok. Diculik. Oh, bisa cara si Alek deui diculik melang mah. Kuking Bangkok Kang. Kang. Punten Kang. Neme teh abdi tos aya kumpulan heula Kang. Di bejaan sate bisi aya nu naon, akang sok koream riweuh pan ku adut mah bisa dibereskeun geus koream ieu. Naon juga mah wae. Sok ieu nyamar wae. Urang tos aya keperluan. Geus naon aya Kang di mana? Tuh di itu. Buru ka dieu buru aju. Bener diculik. Bener Kang disekap ieu mah. Ayeuna ku akang tugaskeun. Jarot arahna ka ditu. Alek ka dieu, kumpuri ka ditu. Aduh nuturkeun. Urang ngilu. Oh, nuturkeun. Hayangnya banyak bereskeun. Sok ayeuna mah bergerak. Ibu urang beja-beja Kang. Udah. Diuk kabeh. Ieu mending ku aing diselkeun kabeh eta kumaha? Dia naon? Diuk. Ribut wae. Ya pan kamari saya perdamaian. Mingas rot diuk. Diuk. Aduh Kang, sia ketua kata ka dieu. Kang. Naon sia? Padahal sia ngan ribut wae ku aing kumaha disabaran ku aing ya. Beneran Kang lah. Berapa poin bisa ya kabeh? Tuman Kang. Stok Kang. Tuman Kang teh. Terus diuk kejedok. Tuman Kang. Diuk. Mingas rotan. Diuk. Minus teh yang na kumaha teu beunang disabaran, aing geus kesel. Anak buah akang Kang. Mingus. Ku aing diselkeun ya kabeh. Tong Kang aing kajenting teu boga bala sakalian ge mah. Geng sejarotna tah. Bener Kang mah puas tah. Gitu tah. Geng sejarotna Kang. Coba tadi naon masalahna naon tadi? Urang diculik Kang. Ieu diculik Kang. Sia pemawaan. Si Pulung diculik Kang. Bere ulen Kang lah. Mingus. Ting sia tah Kang Malak. Cok ayeuna mah udah ramai.
ulah main culik main ieu mah papangi saurang gabugan saurang dipangain golong it geus geus aing keur ngomong aja dong geus aya mah da ramai entong aya gontok-gontokan kitu pan kamari saya perdamaian dina eta naon teh masalah lapak mun Kang dipikeun lamun kitu mah urang rek dipasrahkeun kana pihak berwajib entong Kang sekarunya Kang usaha sing karenge ayo masuk nggak sasaralaman Ayo lah. damai damai Hah? damai damai yes mun keur balik tuh yo tuh dia bisa salaman dia teh bisa mana pun Ayo. bari buah wae Mantap lah. Santai. buat kena Nih Ya, siap, Bos. aing masih kena dendam ka geng Yaluh. Heeh, bener urang sarua. Kayak urang berikut aku aing, heuh. Heeh, siap, ayo. Ayo, mantap lah. Orang menangkan deui ku aing lah. Udah kapalaya mah kitu Kang meureunnan barudak teh jeung geng Bangkok teh dara ramai atuh kedahna teh. Ulah ieu mah ribut jeung ribut atuh damai. Udah. Wah, enggak diri. Beja. Tuh Kang barudak kan kitu. Di bejaan kelah kitu geuningan. ya saya nyata aya stabiat nu kararitu mah angge kadang-kadang kesal aya dilepaskeun heueuh barudak teh teruskeun ku saha tuh Oh mau meureunnan kencarkeun teuing. ngamikeun wayahna akang nitipkeun ka Mang Adud barudak teh Nuhun Kang. tawe ulah bosan-bosan pangintaikeun gedung ini apru-aprukan di mana markirana ge coba di mana di tempat biasa akang tadi liwat ke tempat biasa eueuh di mana Mohon bisa Kang. di daerah Batur Mohon. wayahna pangintaikeun gitu Mohon. Insya Allah Kang da abdi ge selalu Kang hinteu mah. Hanya di beja-beja engke ka Akang. oh benar Ngan pedah kieu abdi hapunten sekali deui ka Akang. Jeung Ya, ka rekan-rekan teu naon, telat ari. datang karena tadi teh atus hari kumpulan. baru kesibukan masing-masing atau hari gitu mah ini akang gedang hati nyatu ayeuna mah tos ulang we ayeuna meureun langsung ka itu Kak Mohon. Mohon. Siap Kang. Kami dari PT Preman Taring Indonesia. Jangan lupa subscribe.